pada video itu. Punten bawa dengan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah dina dangan ieu kaping 14 September Capro Kadionet ninggang jangkep bilangkala anu kahiji. Alhamdulillah bingan pisan kumargi ieu teh ku pangrojongna gitu nya, pangrojongna para wargi kaum dangu netizen sadayana. Capro Kadionet tiasa dugi ka sapertos kieu aya dina kamajengan. Alhamdulillah. Tah dan ieu simkuring bade ngabewarakeun juara lomba ngadongeng teh kanggo tingkat murang kali. Anu janten poin-poin nilaina para wargi kaum dangu nya nyaeta kahiji tina cara ngadugikeun dongengna, anu kadua tina durasina, anu katiluna tina eusi atanapi moral amanat cariosna. Tah kituna mangga ieu juara-juarana. Juara katilu nyaeta Nur Laela, sakolana kelas 5 di SD Cisugan Rancakalong Sumedang. Judul dongengna asal muasal uncal aya tandukan. Mangga ieu videona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal muasal uncal aya tandukan. Kacaturkeun mangsa baheula, mangsa dunya masih mangrupa leuweung. Mangsa sasatoan silih cumarita sakumaha manusia ayeuna. Dina hiji poe Kirawan Cihaneut Muyan, sakadang kuda nangtung sisi talaga. Ngadon moyan bari ngenteung kana cai. Bari ngenteung teh manehna ngomong sorangan. Bener kasep gagah aing teh. Awak lampayat tanggung rangagak jeung sareukeut deui. Moal aya sato anu ginding kawas aing anu boga tanduk sakieu alusna. Sabot muji manehna. Jol aya uncal nyamperkeun rek ngadon nginum gigireun kuda. Kuda ujuk-ujuk haok bae ngambek bari molotot. Tandukna tikait kana areuy-areuyan. Atuh teu bisa kebat lumpatna. Sanajan manehna abrug-abrugan, tandukna teu lesot. Malah beukik teu pakat. Ku areuy. Tekuk si lila jol datang uncal kadinya. Cek kuda, sakadang uncal, tulungan kuring. Ieu tanduk kuring tikait kana areuy. Meunik pageuh kieu. Uncal karunyaeun, tuluy areuy-areuyan anu meulit kanu tanduk teh digegelan nepi ka pararegat. Geus kitu, belenyem bae kuda jeung uncal teh lalumpatan deui. Sieun kasusul ku mangu. Hadena teh teu kebat budagna. Di tempat anu aman, kuda jeung uncal eureun. Kuda ngomong ka uncal, sakadang uncal, nuhun pisan kaula geus ditulungan ku sampean. Mun teu ditulungan ku anjeun mah meureun kuring teh geus tewas ditekuk mangu. Pikeun pamulang tarima, ieu kaula masrahkeun tanduk prak pake ku sampean turun-tumurun. Hatur nuhun uncal. Tanduk kuda teh rap dipake ku uncal nepi ka kiwari. Tah kitu dongengna sasakala mimiti uncal gaduh tanduk pinah huluna. Ti saprak harita eta sakadang uncal teh tandukna nepi ka ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah ayeuna urang teraskeun ka juara kadua nyaeta Wafa Fakhirah Hanisah, kelas 4 SD di SD Sukaraja Hiji Sumedang. Judul dongeng anu dipintonkeun nyaeta Si Kabayan Ngalatutut. Mangga ieu dongengna. Assalamualaikum
Wasimun nepangkeun wasta abdi Kakak Fakira Hanisa di SDN Sukaraja hiji kelas 4. Singkuring bade ngadongeng sikabayan maksud. Dina hiji poe sikabayan ngageul perasa nepi kaburang. Cuh, nungguan kabayan puas kurang teuing pisan kewe sia mah. Malah tutut atau anu teh mah kudu lauk. Cek sikabayan kamana ngarana. Cek ninina haditu kasalahan sa bawa. Sok disawah nu menang makaru gerak. Lewat sikabayan lempang kasawah nu menang makaru. Didinya ketembung tutuna hutang. Lantaran canda hirang. Tapi ketembung kabeh tutuna patinggal letak. Tapi balik kes kusi kabeh. Tembak kakang nang tina cai. Manehna ngarasa lula. Tulu sawah sakit cicirana. Parhamah tu ayah sedengka-dengka aja. Jika jerasa teh kang langit. Cek si kabeh dina jero pikirna. Ambu-ambu di sawah jero kambina-bina caina. Kumaha di anak eta tutut teh. Kamu nepi ka teu beunang erok teuing kuning. Tapi eta tutut teh sok dialaan ku jalma. Dek ngegetan bae ku aing. Geus kitu mah si kabeh ngaleugeun barang geus beunang dibeureutkeun ka nenek dijajahan ku aing tangkal. Sabab pikirna dek dikajangkan bae lah tututna. Kalau deket-deket siang teh kecebur. Si kabeh ngadepung walaupun itu mes sampai jepur. Tapi pada beberangan mah kan saupeun hiji dua bae. Kitu oge leh beunang kulegeut. Benang sok teh lantaran ku kabenaran bae. Tutut kecalangan talapuna ketutuan kulegeut. Tuluy nyakot tadi we beunang. Lamun teu kitu mah luput moal bebenangan pisan. Sabab ada di jero sarima eta leget teh teu daekeun nape. Komo di tutut mah aya nu leureun. Di imah kuningna didakoan geus salam sereh jeung konengkeun masakan utut. Lantaran ambleng bae tuluy disusul kuningna kasalah. Kasampat si kabayan keur ngaleugetan tutut. Cuk nilai marah pada ngakutin ubetan. Cuk si kabayan kumaha dasin dikecebur dulu susuh sawah sakit di rona nepi ka katembang langit. Ninina keheuleuh si kabayan disuntrungkeun terus anjlok ka sawah. Cuk si kabayan hehe da beet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah anu pamungkas juara kahiji nyaeta Hanza Aira S. Sakolana di SD Sukaraja hiji Sumedang kelas 4. Nyadakeun dongeng anu judulna Gagak Hayang Jadi Merak. Mangga ieu pintonan ti Hanza Aira. Warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Kanza abdi Rindih di Sumedang Utara. Dina kasempatan ayeuna abdi bade ngadongeng carita nu judulna Gagak Hayang Jadi Merak. Kieu caritana teh. Di hiji leuweung gadagan aya dua takakiara anu kacida gede. Eta takakiara teh dipake paneneban para manuk. Nu hiji mah paneneban para gagak, nu hiji deui mah paneneban para merak. Dicaritakeun aya hiji gagak mora nu keur mejieun dua kesungkang. Karana carita. Panajeun mun ngora keneh carita mah panganggoana di gagak-gagak nu sajen. Awakna leuwih keker, ututna oge leuwih pintar. Sakabeh gagak di eta geus berasakan. Yen dina hiji mangsa mah carita bakal leuwih keker gagak. Ganti kokor gagak nu ayeuna umurna geus kolot. Dina hiji mangsa mah cicanda teh beda si Sasari. Nu aslinya lincah nu lincatan
sana hegal, ayeuna mah pokoknya sarana aja. Ayeuna mah kan saukup pintar nata kajaraan. Dina mangsa beda mah Candika teh ngali kedua merak keur bedakeun munculna. Tuh pada teuing mun resepna aing jadi merak. Ku endah tinggal anu katujuan padan poe. Ya ari aing bulu hideung geus suku pacen pamatuk gede menit temararatur jeung si Candika. Dina hiji poe namina hiber eangan hakadeun. Barang ngaliwat dina hiji walungan nanejo nembrak hiji baju merah nu ulun nu bogana. Mana didagetan? Kamana nu bogana? Ieu sasana. Guna-guni we eta baju merah disamber di bawah hiber ka tempat anu sunyi. Eta baju merah dipake, pas dipake eta baju merah teh bogor teuing. Sidona kudu dirapat cek si Candika. Terus manehna ngaleugeutereup, terus dinapelkeun kana buntut jeung awakna ku manehna. Terus manehna cicing dina tangka pangluhurna. Terus daftar Indra batur ulina. Karena sakadang merak ulang di dia. Candika tak apalan ka aing. Padahal aing batur ulina ieu. Cek si Candika dina cenah HP. Ayeuna aing lain si Candika, ayeuna aing merak. Kumaha tanya teuing atuh? Cek si Candika. Ya sakadananya meni ulah pan urang teh tatangga. Cek si Candika. Tatangga, tapi dak bangsa Andika mah pantes. Haru masakeun we maneh bulu hideung teu beda ti arang. Cek si Candika. Ya meni sombong-sombong teuing atuh sakadang merak. Terus si Candika hiber ninggalkeun si Candika. Di pasasare sakabeh manuk balik ka panebabanana. Si Candika oge balik. Ngan ayeuna mah balikna ka panebaban merak. Seperti biasana, sakabeh merak jalu sok nemanesanana. Aduh manis membiarkan bulutna. Candika oge ketinggalan. Ulah manehna pangwatahna. Tayonana hendak tanduk si Candika disorongkeun ku kokolot merak. Kokolot merak nyamperkeun si Candika. Teh lalur ai Andika teh merak di mana? Si Candika kacidak luasna. Ti iya lulung. Lain lur. Salilani mengkucung kuring karek nengjo. Merak model Andika. Andika mah merak Indo. Kuring mah merak. Tuh tinggalipan bulu kuring bulu merak. Oh, sakabeh merak ngepung si Candika. Jongrao. Sahabat tanaga si Candika beda, si Candika bisa kabur hiber di panonoban merak. Cek dina tangkal kira panonoban gagak. Cek dulu. Ayo merak, oi. Yo kokolot gagak. Cek naon Andika ka dieu tuh panonoban merak mah di ditu lain di dieu. Lain ieu mah Candika, mah nya Allah tak wawuh ka kuring. Kuring wawuh kana sorana, tapi dak seapa kuring mah si Candika mah kawas kuring. Bulu hideung teu kawas Andika, bulu-burung herang. Jol si Culindra. Tah, ieu merak nu tadi ngahina bangsa gedong teh. Lain ieu mah Candika, cek si Candika. Bari ugal dia. Bisa batur uring mah si Candika mungkin ngahina bangsa sorangan. Terus manehna hibar jauh ke tempat. Si Candika kacidak langsung diusir ke ditu ke dia. Kemana kudu mampah. Terus manehna ingat ka bangsa manusia mah terus sampai ka bangsa galak teh. Ai ka bangsa berat mah kacidak sebenarnya. Hatena kabubaran. Di wanci hanet moyan si manehna cicing dina luhur suhunan. Terus aya budak, aya merak.
sakabeh jelema kadinya ningali si Candika. Tingali duluna meni endah kitu tigurilak tidak berlian. Ya kakak tembur. Cicing uang tembak. Si Candika kena pisan. Kena dulu si Candika. Si Candika teh ingat nanaon jeung teu ingat di alam dunia. Nah, sadayana kumaha tah carita budak hayang jadi merak teh. Dina eta carita aya pelajaran kanggo urang yang kudu bersyukur dengan kaayaan urang. Tong beda-bedakeun urang jeung bangsa anu lainna. Rahasianya sakitu caritana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kumaha para wargi netizen sadayana, aya ku palinternya, aya ku walanter norang kalih teh. Mugi-mugi ieu teh hiji pertanda eta napi ciciren kitu na yen menurang kalih masih keneh aya apresiasi kana sastra atanapi kana bahasa Sunda. Kana bahasa Sunda. Mudah-mudahan kapayuna aya ipen atanapi lomba nu langkung ageng deui kitu nya segmena teu mung saukur murang kali tingkat dewasa, tingkat remaja gitu tah ku campur kardionet. Mungku ayeuna panginten nembe tiasa dugi ka kitu. Sim kuring sejanit mundur. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.